nu mustari dinggang mangsa nu utama dalingging kembang malati hibar kembang Tanjung nu gumulung pamengket panyangreun ati ngahiji ku jatuk rami buka gerbang gapuraning laki rabi beber layar tarik jangkar dikawitan ku bismillah sareng tawakal kanu maha kawasa upacara mapag bakal calon panganten pamegat dikawitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati famalam ya'mal bisunnati falaisa minni. Ari nikah teh sunah kaula sing saha jalma anu teu ngalaksanakeun kana sunah kaula maka manehna lain ti golongan umat kami. Kairing kuning nagalih lir kagunturan madu kaurugan menyan putih wirehing wanci anu dianti-anti di kamari waktu anu didago-dago ti bareto geuning ayeuna geus pucung hul gelis utun anaking putri bapak asa kamari mimi nganterkeun ngaji ka hideep asa kakara bapak nganterkeun daftar hideep ka sakola geuning alhamdulillahirabbil alamin dina enjing ieu hideep rek muka lembaran anyar gelis ku bapak didoakeun gelis hidup sing jadi istri anu raspati bisa ngabakti ka Ilahi Rabbi bisa ngawula kanu janten caroge bral hidup utun anaking ku bapak hidup didoakeun atuh kanu kasep bakal calon putra bapak bapak titip ka hidup utun anaki di mana hidup geus jadi salaki putri bapak pangdidikeun pangatikeun putri bapak rumasa utun anaki bapak teh leda rumasa bapak teh lalawara teu bisa ngadidik anu jadi anak juang calukan di belah mana cenanya aduh Aki rek pamit hujan letik ngaringcik kingkilaban pating leban sisi basi sirjayanti
sasar benar kemulang di barengan kilaban ombak letik banting siriwik sisi basi Dayanti waduh aing juga teh can saraga di kieu deuleu anjir dulu aing manggung duka 2 kali na ti abah naon garap Abah Edi hatur nuhun Abah Edi Abah guligir ka mana sponsor aing jan gadeuleu ieu aduh ke tukang gendang asal lieur di dieu teh kulon belah mana di dieu kulon belah mana kulon wah ditu Suang ilikan heula lah bakal calon pangantena bisi leungit sok berangpak gede lah nu di mana bakal calon pangantena deket tingali di dieu mah haki ceka deuleu moal dihirup kitu deka deuleu di dieu mah deka delang beureun dihareup. Wih, lamun geus datang bere kode ka kuring babayan. Deka denge di dieu mah jalu. Wah, beh dinya. Geuning sakit ganteng na ayo. Sakit gangjah. Deka denge ka dieu mah jalu. Beh, geuning pop gaya nak dieu. Waduh. Belah mana atur nuhun gesep dasumping si nini atuh bijil aki geus keeng eueuh batur nini awas aduh wow cekut ai si aki nya cewek mencicingak aduh dia maneh dasar si aki kempek dia udah maneh si bisa nyatu nini ayah orang Ciburit surya rek pamit dekat tingali di panggung mah poek kalangan background ayah belah mana orang Ciburit surya rek pamit hujan letik ngaririnci kingkilaban batin kolebat sisi basi sirjayati mangsa sarep narek mulan di barengan kilaban ombak letik pating siriwik sisi basi sirjayati ini orang manggung deui di dieu aki paheula urang ajeuna ayeuna adina oh ya mana Abah bulikir geus kapanggih acan si Abah nana belah mana aduh hatur nuhun jajak keluhuran kasiron meureun si neng teh gaduh uakna aya uakna teh eueuh tong mereupan ka dieu da capek heula cok aduh alhamdulillahirabbil alamin aki aing lain ka mana aduh didangkuan ku kuring tidak tadi betul tepat ya teh sia mah dahar rese pisan bijil teh kudu ngamaklum ari ka awewe teh deuleu tingali ieu beungeut meuli caranya mong kieu teu kabeulik lipen setip-setip aduh geus atuh geus da ku aing ge maneh bungana sia wadah lelet pisan keun ke heula
hari payung siap biji lala payungan dulu diharap karunya. Payung anu agung tatamu pikeun anu adukung anu bade perhati. Ya pangku payung dandaning niuhan. Iyuh anu wah. Waduh hatur nuhun. Hatur nuhun. Aja tas kuringan tuh. Payung agung lepang wakowi lah payung ya wah iya payung aduh murah aduh payung aduh kedatang kali dong guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu maha suci sing kuring nandawidi, kanu maha kawasa sing kuring nada pangampura. Sing kuring minta izin makalangan diieu patempatan. Sehat urang sare. Sehat anu bade pangantenan. Sehat anu tos panganten. Mugi teu aya halangan harungan dina kaharungan. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Aki cuang boga saeutik pangaweruh sugan manfaat. Budang lagi lah. Kadang wargi nu aya di desa Sidaraja. Aki boga pangabisa sugan aya manfaatna. Lamun urang rek rumah tangga kahiji kudu boga ilmu Pancasona. Kadenge Pancasona. Ari hartina Pancasona teh lain kudu bisa nyambungkeun leungeun anu potong, suku anu potong, tapi kudu bisa ngahijikeun dua kulawarga anu tadina pisah sirahna, pisah kahayangna, pisah ragana dihijikeun dina pernikahan, kudu jadi ngahiji. Itu Pancasona teh cu, eta Pancasona. Anu kadua kudu boga aji halimunan. Aji halimunan lain kudu bisa ngeleungit cu, lain kudu bisa teka tingali ku batur, tapi urang kudu bisa nyumput dina caang, bisa munikeun kebiasaan urang nu tadina goreng, bisa nyimbutan kegiatan, bisa nyimbutan kelakuan anu goreng ka batur, ulah ngaboretekeun ka gorengan rumah tangga panggoreng-goreng. Atuh pikeun nu kasep nu geulis abah titipnya cu, sing boga rasa tumarima, sing boga sifat diajar cu. Ari hirup teh diajar, lamun hidup diparengkeun loba dunyana kudu diajar mere sanajan teu sabaraha cu kanu jadi batur urang. Lamun diparengkeun hidup dibere ku salaki duit, resiko ukur saeutik ulah kukulutus cu. Sing diajar hidup tumarima ari hirup teh berat, neangan beras teh sieun sulit, hese neangan pagawean. Mun sapoe dibere 100 juta teh abah hidup ulah ngeluh cu, tarimakeun saaya-aya. Mun hidup dibere sapoe 1000 perak teh abah gunakeun naon anu meunang 1000 perak. Kitu panemu aki
malah mandar aya mangfaatna kanggo sadayana. Hapunten. Aduh, capek ya. Paingan asa karaku. Nini mana? Mana? Anu geus ditunda ti imah teh. Ieu aya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wayah cai. Cai teh Abah puligir ya. Yes. Bismillah. Wah, di dia loba. Tuyul. Aduh gawe nangan bumunkul. Hayah, hayah, hayah mana? Mana? Wayah. Tuh iya benang. Diharap loba erep-erep anu gawe nanangkep. Mana diharap-harap. Ye benang erep-erep. Di tukang loba kalangkang anu gawena ukur ngajengkang. Digigir loba ici kiwir. Ya, mana ici kiwir. Aduh. Halah iya. Capek gini kan. Halah capek kuring. Ayo benang kabeh geus. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hidup utut anaki wilujeng sumping kasep ke heula hidup sabar. Hidup utut anaki dina wangkit ieu pintu emak jeung bapak bungangang buka pikeun hidup tawis panyantel hidup jadi putra bapak ku emak rek dikang kalungan kusa untuy kembang malati. Bismillahirrahmanirrahim. Bau hidup wilujeng sumping. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta sawmusun anta badrun, anta nurun fawqa nuri. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح صدوري. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala
Hadirin sekalian, sadayana nu hadir hapunten pilih penampian sim kuring di rombongan kirang nyugemakeun maklum sim kuring jalmi anu terbatas kemampuan kabisa sareng saayana pilih kirang nyugemakeun pilih anu teu kasebat nami kasebut tempat sim kuring dari tawakuf anu saageng-ageng. Billahi taufiq wal hidayah. Rombongan ti Abah Buligir amit mungkur amit mundur baturai batineng deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.